teh. Gimana otong nilu lompatan gitu? Tas semua gayangan mak. Ih, geus sore, lain negara mandi. Mau mandi otong mah. Ih, jorok otong. Lain jorok mak. Justru otong teh keur menghemat pengeluaran manjing abah. Hemat kumaha tong? Hemat cai, hemat sabun, hemat odol, jeung sampo mah. Sugan we otong teu mandi mah. Urang teh tereh beunghar. Lain tereh beunghar otong, nu aya ge tereh bau bangke. Mak, nahanya tetangga orang teh Nani keluar imah. Teuing atuh tong. Pan biasana mah sok ulin wae, malahan mah nepi ka peuting. Teuing atuh tong. Tong, tapi tong beje-beje deui ka baturnya, tong comel. Mak, naon kitu? Eta si teh Nani teh cenah hamil di luar nikah tong. Keun we atuh mah hamil di luar nikah mah. Kari ngawinkeun, nu leuwih bahaya mah Naon nu leuwih bahaya tong? hamil di luar angkasa mah. Kang geus di mana? Ulin tong. Ulin wae lain mantuan kolot di imah. Terus geus mantuan ngaji ngerjakeun PR. Atau ngapal teh sanggeus huruf alif naon? Bacot. Naon Kak? Bacot. Jin, setan, genderuwo, jurig. Aya deui naon sok? Naonnya Kak? Jelema nu nyem duit teu mayar-mayar. Tuh contona wa udat nepikeun ka ayeuna ngaleungit. Kolada tapi nu basireun kieu. Wak, Naon Pak? keur naon Wak? Ieu biasa keur ngalacengek, keur sambeleun. Ieu otong, ai kamari daftar ka sakola negeri teh kumaha katarima? Eta henteu Wak. Pada pinter teuing meureun tong teh. Lain pintar teuing, eta teh biasa namanya nilainya kurang, matakan teu katarima di sakola negeri. Ih, justru tong teh pinter soalna katarima di sekolah luar negeri. Lain luar negeri otong, tapi swasta. Otong, gua mah nitip ka otong, diajar teh sing bener, cing soson-soson, ngarah cita-cita otong ka hoantal. Wak, ayeuna baheula sekolah kumaha? Wa mah tong sakola ge teu luhur. Kaduhung nama ayeuna, coba mun wa baheula sakola luhur. Meureun ayeuna teh geus jadi bidan-bidan wae mah. Waktu tidak dapat diputar tong. Bener Wak. Waktu itu tidak dapat diputar, dijelat, apalagi dicelupin. Susah tong. Tadi nih tah meuli sarapan Kak Mak. Meuli sarapan naon Mak? Ieu tong, bubur ayam. Oh, Mak, otong nanya. Nanya naon atuh tong, ieu bisi kaburu tiis. Ai bubur bayi yang dahareun saha Mak? Yang dahareun bayi atuh tong. Tah, mun kitu mah berarti bubur ayam ge
Yang dah raya mah. Cipro action. Kembali atuh, karena ngalahin budak makin kasihat gitu. Allah. Cipro action. Kak, mesti mana? Ulin tong. Ulin wae